Gusti aing dek ngeuleuh kumaha syukuranna hamba aing ka aing sebab di dunia mangan sakedeung lamun eta dipermasalahkeun rugi amat sia cek Gusti Allah sakedeung aing nendeng sia di dunia nu 50 nu genep taun 60 70 100 moal kebal kok dipermasalahkeun nu bakal dikubur roh asli sia mah cek Allah asli sia roh mata kurang masih kena urusan awak karena komo Masya Allah dibumule ya Allah awak isuk pageto dikubur roh nu kudu diurusan teges lauheun can ka negeri aslina geus nyahoeun can ka negeri aslina tah ieu wal muradu min ruhil qudsi al insanul haqiqi manusia anu aslina eta alladzi udia fil lubil qalbi anu dititipkeun fil lubil qalbi dina lubil qalbi aya ieu ya hate di jerona ya lub di jero qalbu eta lah ruh anu kaditu da mah malah nu nyaho ya saluna kanir ruh kulir ruh bin amri rabbi teu nyaho urang geus teu beunang nyaho wa ma utitu minal ilmi illa qalila maneh mah tuh hayang nyaho ilmu sia ya laut haju aya non gitu non ada cangkas atau siloar simet kalaut tak sukuna naik kaluhur tah ilmu sia mah sakumacain nu kabawa ku suku simet sakitu untuk urang dek rasulullah ka Allah Masya Allah sakit ilmu sia udah kurang titik ulah hayang nyaho ieu mah keur carita kieu hayang nyaho keaslian ruhil qudsi sebab eta adalah urang anu bangsa hakiki nu dititipkeun dina lubil qalbi urang hayang nyaho wa yazharu wujuduhu bitobat ente gerak tobat mah asli gerak bakal kabagi mentak makom pertama adalah dina thariqah makom tobat lah tobatan mata tobatan celi tobatan irung tobatan sumut tobatan beteng tobatan dubur tobatan kubur tobatan suku tobatan leungeun kakarak syariat imtisalul awamir wa jinabun nawahi sok gerak lempengkeun mata sesuai jeung syariat lempengkeun celi sesuai jeung syariat lempengkeun irung sumut sesuai jeung syariat lempengkeun beteng sesuai jeung syariat dubur kubur suku ke lempengkeun syariat naik wae qalbu mulai bagian batin sok qalbu gerak ieu teh deuk naon maksudna deuk hayangnya lubul qalbi di sekitarna aya latifah latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khafi latifatul akhbar latifatul nafas latifatul qalam bersihan di geura eta mun ente hayang nyaho kana lubul qalbi asli da urang eta asli da urang teh bisa buka lamah jeung Allah waktu urang di alam arwah Allah nanya ka urang alastu birabbikum qalu urang teh ngajawab bala syahidna berarti urang ngobrol jeung Allah mantak naon kuari ge di asli ke deui urang ngobrol jeung Allah cara saha cara kanjeng Nabi cara saha deui cara khulafaur rasyidin cara saha deui cara kutubul aulia mantak dina rahasia sholawat man shalla alayya mi'ata marrah saha jelema nu maca sholawat ka kaula 100 kali sholawatna ulah hese Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi bakal yarahu rabbah bakal nilai ka pangeran eta sakitu rot sakajeng Nabi nu ngomongna ente baca sholawat 100 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi yarahu rabbah lamun henteu yarahu rabbah yarahu nabiyah bakal ngeleuteun ngeuleuh ku mata hate atau ngimpi cara Imam Syafi'i mengimpi yang kapal jeung Allah ari eta sudah saya tanyakan ngimpi naon ngimpi luka kula pernah bebeja ngimpi nyana naik kebo
nek kebongin aju nanjak set aju nanjaknya natunya kelam ngaguling bareng ngaguling terus ke hadapan kebok katin cek hulu kan tuh ngimpi jore jasa tuh mah si eta pal jore ngimpi mah itu jangan jojo akan ayo aja pemajikan ayo naon enggak waduh mimpi apa waduh nggak bagus dah kita harus gitu mimpi ya Allah Masya Allah sakapun waktu mah itu mimpi nggak bagus dah sakit jadi mimpi ini kapal udara bu bagus dah mah maju Masya Allah tengah-tengah diragagun oh bener lah sih eta mah ada bener kumaha itu atas nonton main bola sih soalnya nginon ngerhes nah gitu boro-boro babacaan sorangan di hadapan TV ya itu pantes diangkat panglima setan ge tuh nama kabehan bukunya nah doang nah iya ya cak aja Nabi baca salawat Allah wasallallahu alaihi Muhammadin Nabil Ummi mata kula begitu kapangi jeung Habib Lutfi dibere salawat eta Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-hadi an-nabi al-umi al-hadi wa ala alihi wasallam eta teh Habib Lutfi jadi ini sekula keur waktu dibere jah salawat jadi salat sering kapanggih ku aing dibere kos kieu tapi kula mah lamun dibere kitu langsung tanggap teu sembarangan deui wala sembarangan